Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sampurasun ka sadayana. Mugia urang sadayana aya dina panangtoyongan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkeun dina milari milik rizkina, katut dibarokahkeun. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring ieu bade mandar deui, metambean deui, ngamimitian deui, mandarkeun hiji carios dina judul Kasarung ka tempat munjung, bagian anu munggaran. Sate acana dikawitan pribados anu maoskeun ieu carita katut pangarang, nyuhunkeun dihampunten heula tina samudianing kalepatan, utamina ngeunaan kana ngalarapkeun undak-unduk basa Sundana ieu kitu tah. Sanaos naonnya sanaos kitu maksud teh. Nanging pamudah-mudahan tujuanana ieu carita, ieu dongeng, ieu karangan samata-mata mengukur hiburan gitu tah. Sareng deui ieu carios teh kawilangna sawangan atawa hayalan atawa lamunan. Ngan anu dicarioskeun meureunan laku lampah jalmi kitu tah. Tapi ieu mah anu diumpamakeun gitu. Namina oge carios. Ngan kulantaran jalmi meureunan sareng nyaritakeun kaayaan di alam dunia kitu tah. Janten pasti wae pilih cenah bisi aya nami anu kasabit, asma anu kasebat, lakuning lampah padamelan, wewengkon tempat lemur anu sami sanes dihaja cenah kitu tah. Sareng deui teu aya niat naonnya nyinggung atawa nyarioskeun salah sahiji jalmi. Kunaon geunah nyarioskeun wae kitu bilih aya nu kasinggung kitu tanya. Ieu mah sanes nyinggung atawa nyarioskeun salah sahiji jalmi. Ieu mah mung dongeng ngungkul sawangan katut lamunan malar mandar jadi hiburan janten pang beberah manah pikeun ka anu ngarungukeunana atawa nyaksikeunana. Ulah nyangkolong teng waktos ahnya urang ngawitan wae dongeng atawa carios dina judul Kasarung ka tempat munjung, bagian kahiji atawa episode munggaran. Mangga ka sadayana caraketan. Langit kulau sore harita, sanajan acan temer mangsa maju ka beuting, tapi katingalina jiga geus magrib wae. Sabab langit ceudem poek ditambah gerimis nu ngecrek jiga moal rek waka eureun. Di hiji tempat sisi jalan nu ngolecer pertigaan meureunna. Saurang jalma cimut-mut we ngahodhod bangun nu tiris, ngiuhan di emper toko nu geus tutup, tur geus diisieun. Jalma-jalma di wewengkon eta geus diisieun, eueuh nu lalar liwat. Sakapeung mah aya oge, tapi jiga nu buru-buru sieun kapoekeun atawa sieun kaburusan, temah tina kahujanan jeung jiga nu teu malire we ka eta jalma. Eta jalma saurang lalaki, jangkung namah basajan wae, kira-kira umur 30 tahun. Ngan awakna kaciri begang, teuing bangun ku kurang dahar atawa ripuh ku nyang hareupan hirup nu teu ukur wae jeung kahayang.
nu teu akur wae jeung kahayang tur lalamunan. Eta jalma ngagarentes lalaunan nyarita. Hampura nyai, hampura geulis. Bapa acan bisa nyugemakeun, malahan mah kakak dibawa susah meuleun. Ceuk eta jalma lalaunan bari ngisen sabab karasa cenah cangkeul, sabab aya satengah jamna nagog di eta tempat nu maksud nungguan root hujan. Kacarioskeun eta jalma geus aya cenah 2 mingguna nyabah ka kota nyungsi kadayeuh nu maksud usaha kula-kuli neangan pangupah jiwa, sabab di lemburna geus hese cenah pakulian atawa pausahaan. Tapi aya ku kitu maksud rek balik ka lembur nu disangka hasil usahana, tapi kalakah sedih nu nambahan sabab usahana teh teu hasil. Keur naon anjeun geulis? Ceuk eta jalma nu dipikir ka budakna awewe kira-kira umur 5 tahun. Cager anjeun nyai, ceuk eta jalma ka pamajikanana. Kumaha kaayaan araranjeun ditaringakeun teh? Dalahar atawa henteu? Bapa mah kalah nalangsa jeung sangsara geuning. Ceuk eta jalma bari ngusap punduk nu karasa tiris jeung karasa cararangkeul. Pipikiran eta jalma muter kawas daun nu kabawa ku palidna cai wangan. Manehna inget waktu indit ti lemur. Pamajikanana nahan cimata bari maksakeun seuri. Kadenge eta pamajikanana teh nyarita, "Akang, mudah-mudahan hasil ayeuna mah jeung bisa balik deui ka lawan mereka salamet." Ceuk pamajikanana harita. Budakna ngan cicing we samang-samangsa di pangku ku inungna katingali we kapi mata kapi tenyo. Karasa keneh rorowesan hayang milu ka bapana. Tapi harepan ngan ukur harepan, usaha ikhtiar ngan tinggal usaha. Cindek nama ieu jalma teh geus meakeun ka panasaran neangan pangupah jiwa, tapi nya kitu cenah kos biasana can hasil keneh wae. Sawatara waktu kaliwat jebul cenah saurang jalma kira-kira 40 tahun katingali lulumpatan jika numbung baseuh teuing kahujanan muru ka eta emper toko. Punten jang ya, amang iringan ngiuhan, ceuk eta jalma. Kadenge si lalaki nyarita. "Oh, muhun mangga. Da sami abdi ge nuju iringan ngiuhan ieu teh." Heueuh, sami meureun nya nya kahujanan. Muhun Kang. Satuluyna eta lalaki teh ngiluan nagog gigireun eta jalma anu mimiti teh. Lalaki nu karak datang ngaluarkeun kana rokona dicokot sabatar tur disunut. Satuluyna eta jalma nu karak datang teh nyarita. "Osok nyesep jang," ceuk eta jalma nawaran. "Osok ari aya mah Kang, mung ayeuna mah nuju subuh ieu teh." Si lalaki satuluyna jika nu asa-asa nampanan kana rokok anu dibikeun ku jalma nu karak datang teh, satuluyna mah nyokot sabatang tur nurutan deui disunut. Malahan mah panekerna ge cenah minjem sagala rupa ka eta jalma nu karak datang teh. Heueuh, punten ya jang ieu ya. Amang jadi tumaros ya. Eta geuningan ieu teh bade ka mana geuningan? Ngan anu kahujanan di dieu, ceuk lalaki nu anyar datang.
nya bade mulih ka lembur mang mung kahujanan. Geus ti mana atuh geuningan? Atas usaha judulna mah mang mung teu hasil malah hoream rek balik teh salaresna mah ieu teh. Nya mangsa teh ari teh beunangan mah nya kitu we geuningan deh. Ceuk lalaki anu mimiti bangun anu era bari bulaham belehem. Tapi katingali paromana mah jika anu ngarasa sedih. Si lalaki nu rada kolot teh satuluina nyaarita. Leung atuh ari geus usaha mah dina teu hasilna ge meureun aya babaeun balik. Nya eta kitu mang. Cing ge ieu mah teu hasil teh leres-leres teu hasil. Ieu we jadi kepat geuningan marahan mah. Ngadaun yang sareng maneh di dayeuh teh. Da kuring teh niat usaha nyiar pagawean teh ka dayeuh mang. Tapina nya kitu we geuningan ieu. Can hasil keneh wae. Keun we. Ari can hasil mah da kitu ari usaha mah. Aya hasil aya henteu. Tapi nu karasa ku mamang mah deui sarua we. Asa hese kana hasil teh nya. Ceuk lalaki ngora satuluina ngajawab. Mumun nya eta mang da kitu we deui. Diemut-emut mah di lemur sesah di dayeuh atawa di kota oge hese geuningan pagawean teh meureunan alantaran teu gaduh teu disakolakeun teu gaduh elmuna. Da geuningan ari ningali batur mah jika nu babari kana usaha teh lain singa lelewean eta teh kitu nu karasa ku amang teh gue. Nu karasa ku amang teh deui. Nah urang teh geus ngawangkong ka mana-mana. Ieu napangkeun ieu amang Isnen ieu teh ieu pami dipercanten mah. Ceuk eta jalma nu rada kolot ngakukeun ngaran Isnen cenah ka budak lalaki. Ka jalma lalaki nu rada ngora teh. Satuluina si jalma anu mimiti teh nampanan kana leungeunna Mang Isnen bari ngomong, "Abdi Gantar Kang." Ceuk eta jalma ngakukeun ngaran si Gantar. Punten Kang, sawangsona ari mamang teh bade ka mana ieu teh? Eta puguhan anu arek dicaritakeun ka Ujang oge ieu. Amang teh lamun arek dipercaya mah sarua jeung Ujang keur neangan usaha. Nya pangalaman Ujang ceuk amang ge lain ngalelewean. Sarua amang oge keur hese usaha keur loba karerepet nya kitu we. Istilah nama meureunan disebutkeun umum jeung batur susahnya loba. Tapi ningali oge batur loba di anu sararenang babari kana usaha. Tah amang teh ieu teh sarua jeung Ujang beureunan ti dieu kahujanan jeung ngilu-ngiuhan di ieu tempat. Tapi amang kadinya tah arek karemur belah dinya. Ka lemur bojong igel di dinya tah. Ti dieu mah meureunan paling aya satengah jamna lamun di lempangan mah. Mohon kitu Kang. Abdi ge rada uninga ka lemur eta mah bade ka saha geuningan. Amang teh aya sobat ieu teh arek nepungan sobat. Tah tapi aya nu dimaksud. Ieu mah ieu amang mah ieu pilih bisi ieu. Sabab sabenerna mah kasusah hirup teh karasa ku amang cing eta dicaritakeun. Jeung kaayaan Ujang oge dipikir-pikir ku amang deui. Nya moal jauh ti kaayaan mamang oge. Tah amangna arek ka sobat teh anu dimaksud arek neangan dolongkrang. Jeung sabenerna mah geus nyarita malahan mah cindekna mah keur nuluykeun kana judul ieu teh. Ngaek nuluykeun kana lalampahan. Maksudnya arek neang teteneunan carita atawa acara jeung sobat amang teh. Tapi dipikir-pikir mah ieu teh kana hasilna rada beucekil jeung kana rada pasti. Sabab geus ka naon istilahna geus kabuktikeun ku sobat amang teh. Nah kitu Kang kumaha maksudna kieu Jang.
Saminggu ka tukang amang teh nya gitu we udah rider dengan pagawean jeung nepungan dari sobat sugan aya rorongkrang atau istilah nama ngajakan kana usaha tah dina hiji waktu nya dipanggihan we kadinya ka bojong ikel teh ya ka sobat akang malah mandarjing teh aya naon aya usaha manehna teh sabenerna mah teu bisaeun mere bolongan mimiti nama sabab cenah manehna ge sarua teu usaha tapi ku amang teh katingali manehna teh jika anu keur aya undakna jika usaha keur aya dina kamajuan panasaran nah cenah kitu nah cing teh make ngomongkeun teu boga pausahaan tika teu sanggup nulungan nu jadi sobat teh nyaeta mamang tapi katingalina cing teh anjeun keur eta keur ngabangun keur kuliah karita teh ngarehab imahna meureun kitu mah keur boga duit atawa keur maju usaha nah terus kumaha mang tah meureunan panjang carita panjang lalakon cek manehna teh moal teu nyaho jeung teu boga ari mere jalan usaha mah langan lamun hayang cara seperti kuring cenah kitu tah cek sobat amang teh kitu nya manehanana bisa nganterkeun bisa nyaritakeun manasaran mamang teh cing teh naon kitu tah naon usahana tah manehna teh ngomongkeun pernah cenah dina hiji waktu teuing kumaha teuing kunaon nyaho-nyaho kasarung we ka hiji leuweung nu satuluyna tika ngenong di leuweung sagala rupa harita teh ceuk carita sobat amang teh mun Kang si Gantar anu asalna rada teu paduli atawa rada teu malire teh rada nyesed jeung yang hareup ka eta jalma ngerasa kataji kana eta carita si mamang anu keur nyaritakeun sobatna teh satuluyna si Mang Isnen teh nyaritakeun deui kana dongengna cenderna mah meureun tah sobat amang teh kasarung we tika sapeuting sagala rupa cenah kasarung di leuweung teh hese neangan jalan balik tah dina hiji mangsa kira-kira pabubeurang papangih we cenah jeung hiji aki-aki nu satuluyna dibawa ku eta aki-aki ka imahna tah tidinya teh manehna teh papangih cenah jeung hiji jalma deuh poho deui ngaranna mah teh saha anu arek nganyangka si Aki tungtung nama teu loba carita harita mah geus ditulungan ku si Aki mah milu we balik jeung si jalma anu keur nganyangka si Aki teh malahan mah cenah tah deui mah si Aki mah teu kungsi ngenong malahan mah ngenongna teh kalaka di si jalma anu keur nganyangka si Aki teh deuh poho deui ngaranna mah tah tidinya teh cenah meunang carita yen si Aki eta teh sabenerna mah kuncen dukun anu bisa ngababarikeun kana usaha hai kitunya nah atuh teu ti saungna si Aki nyaritakeunana beuneunan kitu we caritana sabab teu loba tanya harita mah sobat akang teh tah ti jalma anu keur nganyangka si Aki teh mana teh meunang carita yen manehna teh samemehna cenah teh susah hirupna teh tapi sanggeusna dibawa jarah ku si Aki cenah tah tika manehna ayeuna boga aya undakna dina usaha malahan mah kadenge mah tika boga mobil sagala rupa eta teh ku zaman ayeuna mah pan geuningan mobil teh sakitu hesena dalah motor oge jarang keneh di urang oge kapan eta jalma tika boga mobil sagala rupa nu rada kataji ku amang teh cek beja ti jalma eta kawawuhan amang teh nya sobat amang teh eta jalma ge kituan teh ngan ukur kena kur waktu satahun tapi geus bisa kitu atuh kataji tah sobat amang teh satuluyna teh cenah hayang ngilu dianteur tah sanggeus kitu mah meunang singkat carita mah dianteur deui we ka si Akina teh
Tah ayeuna teh ti barang eta teh karak ti luburan teu pirajang. Ieu sobat Amang teh berenang hasil tina jarana si aki kuncen anu di gunung teh eta di leuweung tika ayeuna geus bisa ngarehab imah. Kapan Amang teh kataji tah ku kituna Amang teh narik si kue ka itu jeung ka dieuna naon cing teh rahasiana sok we cenah pikir-pikirkeun deui. Lamun geus jeulik pikir sok geus pancek pamadegan hayang cara saperti sobat Amang meureunna sok balik deui. Ku Amang teh dipikir-pikir itu ieuna tah supaya lebih jelas nama we lamun di imah sobat Amang ke carita nu bener ngan lamun ujang ngarasa hese hirup kokos Amang we yuk urang sampeurkeun sobat Amang teh ya. Urang tanggap deui caritana sugan we kitu tah ujang kataji kitu tah jang. Cek Mang Isnen jika anu asa-asa dina nyaritana tapi ngabalakakeun kana maksudna. Ngadenge kana carita eta si Gantar ngarasa heran sabab aya kudadak-dadakan teuing cenah eta babari neangan harta ngan ukur sabab diantar ku hiji dukun di leuweung jarah ka hiji tempat. Tapi kulantaran manehna ge ngarasa hirupna susah tur hese neangan kana pagawean ngarasa kataji oge hayang cenah nyaho kana rusiana sobatna Mang Isnen teh. Satuluina si Jantra punten Jantranya ya. Satuluina si Gantar nyarita. Sanes eta teh Amang teh saleresna bade ka saha? Da punten nya Mangnya ari kalemur bojong igal mah kuring teh rada sering gitu tah sok aya we pakulian atawa naonnya nah ngabangun atawa kula-kuli ka kebon gitu tah didinya teh jadi rada-rada karanal gitu tah Kang. Cobi saha tah lamun ujang wauh mah meureun tah sobat Amang mah ngaranna teh Kang Ubed tah Kang Ubed Ubed ari ujang wauh kenal Kang malana sabara waktu tukang mah talami lah aya merenah pangapati lami gitu mah rada lami maksudna kan can tahunan gitu Kang. Sampat jeung kuring teh kuli macul gitu tah macul di kebun apa haji tempat apa haji arti teh geuningan di eta di lembur eta teh eta meunang tapi pan kararita mah manehna teh jika anu ripu wae usahana teh tah eta mantakan oge anu mantakan kataji Amang teh hayang nurutan sugan we urang aya milik menang naonnya menang papat hati si Abah dukun di leuweung teh amun poe kitu mah tapi oge hoyong jadi kana tukangnya nya Mang ari ujang di mana ari kuring mah ti dinya ye nya sabenerna mah kaasup tatang alam ti eta Cibandah Kang. Eta meureun teh Cibandah mah jalan anu ieu ka Katuhu sabab anu bojong igal mah eta kanu kencang mun ka dinya Kang. Ari ujang arek mah aing we hiji meureun Amang jadi aya batur kaduana urang itu butuh we neangan pengalaman ngejeng supaya lampar we jah lamun arek nama mah kapalang naonnya kapalang susah kapalang gagal can hasil mah urang teh teh heula sugan hasil teu naon teh usaha teh hasil atuh boga-boga naon istilah nama itu karena teh menang-menang luang pengalaman gitu tah ceuk Amang mah nya makali waktosna parantos cekap kanggo episode luhung sampai acara dipungkas ngatur kenuhun ya pribados anu ngadeudeu admin kira ya di channel Kang Dagol hiji tilunya insyaallah cenah ya bade ngagentos nabi di channelna didangaran asal carita
mudah-mudahan terjadi jantan heran gitu tah. Nah cina dagol hiji tilu teh aya gentos kuasa carita ya jangan istilah mangga haja gitu tah digentos namina jadi asal carita ngatur kedua ya ke anu pangatos subscribe karesa komen sareng karsa like mudah-mudahan pangudeuti para wargi tina channel Kang Nagol atau anu ayeuna berenang jadi asal carita ya sing langkung nanyer gitu tah mudah-mudahannya nuhunkeun dengan apang deudeu sareng pidoana lumayan lajengan cariosna makanya diantos wae di video-video saterasna wilujeng patepang deui permiho.